1, 2, 3. Ngahaturanan ka para Putri Minasunan pajangkeun seni pribadi manganya ngakeun lagu pesi anu asli aturan wilujeng sumping kasadaya nu mayunan geuning kasadaya geuningan anu mayunan warisan pujana urang nu wajib dipusti-pusti ulu biung dina seni sakada dodok pangrewon milik seni dama-dama salajengna di dama-dama baca di dama-dama jimat paripi ayu urang sasaran pajangkeun seni kagungan patoh seni sunat tuturun warisan karun urang kang aep lawas dina pagar seni tang tubuh bileudai isina masakanku romasti lah mangganya ngakeun tiap negara ciri wanciano pasti aturan wilujeng sumping kasadaya nu mayunan neng teti kasadaya nu mayunan ieu adat istiadat bangsa tato saibara hiji misi aturan wilujeng sumping kasadaya nu mayunan luhur asrana daraja salajengna budaya mah geni budaya no jadi ciri mun urang eling mimitan tang tumual kamalinan sakalana geuningan make ugeran euleuk ieu sahanoma baris nandangan maju seni pawaris nu wajib didama-dama dipilih mamat dipusti beng wadon jati suara badaya ngawitan nyibi nyanggakeun dipiring urupi geni dipirik kurupi gending di Kang pasir Sapi. kuhadiring wasapi ngawih ke rupi ning dadi kumaha salajengna cenah cuy ibi ada widu direka salajengna ten reka socana badaya ngawitan ngibing gambaran saleno dibarsi tanpa ri barai bye bye lucu pato barai bye bye barai bye bye mirip kepak mangga nyanggakeun neng Desi kanu mayunan teh Dede Sampur di mata
buta kita eta gua geo ungkar ingkar goyat geo Hei 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 mangga nyanggakeun kita balik kiri orang mah eli wiwitan kiri sayang tawis kunampina takdir eta tanda sadar kiri kanan awas acu manganya ngakeun kanu mayuna kendang anu kahiji ngalebar Bapak ijo kendang anu kadua Bapak Maman nu ngarebab Bapak Surja nu ngagambang Bapak Oya sadayana ti rombongan lingkung seni baranang siang saron kahiji Ujang Wawan saron kadua Ujang Gaya nona peking Ujang panerus Jangan re sadayana ti rombongan lingkung seni baranang siang nu ngarincik neng teting Ujang Odoy eta nu ngabonang neng desi Haji Dede jeung kahiji Bebangi nu kadua Pajuhana sadayana ti rombongan lingkung seni baranang siang nu ngagoong Bapak Edit tukang kecrek Bapak jurusan sistem Bapak Udah tukang desel Bapak Edit sadayana ti rombongan lingkung seni baranang siang Hey 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 elah ayo Hey 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 asik asik ha us a us a lain-lain daun awi lancah berem di taweran lain-lain di bakja diri bakja dengun di bageran tawis kunampina takdir tanda sadar jeung tumari sabab nate damoal poho nyebat asmaning kamera cinta tresna dina rasa tetep hatian moal benang daku hahalang pancek moal arek kuesa segede sok catina sulayatina ucapna sanajan ucapna mungkir nasi dede mau dipikir Pancasila
utama geus jadi dasar nagara paku anu geus jadi budaya tekad budi jeung dayana lahir ti luluhur urang ajeuna pada urang belaan ulah kapalang Pancasila dangiangan kumpul lembutan nyangga kendeng kelengkap payun haturan ke para karuhun cu acor Oyo kasadayana ieu rombongan baranang sia anu kawit nati sapu angin makanya nggakeun hiburanana mangga urang sasarengan pajengkeun seni kagungan gotong royong sauyuhnan digarawe babarengan tamu punten nun mangga cali sor Pak Oya aturan jelasan
Aduh, meniru.
pabalian pangamusna Bersalya tentu mana rasa timur nasimpati Marang satarengan pajakan seni kagungan rasa timur nasimpati kadangkala diturutan mangga urang sasarengan ngamu mulai kasenian pabisanes nu kaduna minangka tumapawais puluh biung dina seni sakadar dog pangrewo jambangan kasaluyuan geningan Nyanggakeun kehormatan di rombongan sumung ya kata pangarusapan. Dor mundur cumundur. us edas budaya Aku jadi ciri wajib pasti edas adat istiadat bangsa saibarat hiji misi kunang eta geuning sor kunang diburu Aturan kepala wargi di rombongan ditewati sapara kanca di Bapak Hajat seorang kepala itu. aturan kasadayana
ciri jalma da anu mulia kurang pipisan sirung watang aturan nyanggakeun kasero cenah urang pelning teh aya
bade ti pelning cenah cuy. Curug agung negeri Balunggoning jalana ka pepentasan nadagun nyaparalun kasadaya patok anu mayuna alana kamelang ingin tume pada patepi tungtuna abdi mah bingung Kang Ade urang Ciganjeng luang melang dakanu anggang aya payunan aya cu tekantos ayeuna mah nonggerak obat aya wasapi nih kumaha cenah sing emo cukana wiwitan sana aya cenah nyanggakeun ka Kang Komisnya cipipisan suah irahan hak geus atuh irahan nyanggakeun ka Ki Daus aya cu hirup kudu sauyuna bareng sukma diantos gendot pikiran pamanur bazar harja atur nuhun ya hirup pasatimi monyorang elah nyakata kumaha paoyo umur 17 tahunan deui cenah nyantung jadikeun sahoya bae daya maksa daya untung geuningan mah jadikeun baraya bae Danying mah bakal pajauh puluhan tahun kalangkung
gendol. bisa tanpa sudah Ngau jalan Singaparna Batu orang junjung Seni sunah utama Barang Majalaya Satorong Kau makin Tantos kira Gemakan bisa lanjut kalau puspa apa jadi saksi nah jangan ayo panganten garani
parung ke ujung jaya sumangga orang berjuang wanita ruh korban jiwa sumangga orang berjuang wanita ruh da korban jiwa. Ingis dume bade patebi ingis dume bade patebi baru herang liar mija celom kurunyut ari anclom pakurunyut mawa rupa-rupa Anclom ngiriwil hari anclom ngiriwil cen belum lah Tuhan mangga gerak ditambul dedeyeun mangga tong isin ukur di langkung geningan ukur di palong geningan kalang adelek lek jong panon belek boncong baru erang liar mija celom giriwil are anclom ngagiriwil bawa rupa-rupa celom gurunyuk are anclom gurunyuk mangga tok isin neng teti ukur ngalangkung neng desi mekala melong neng ija kalang adelek lek cong lek cemai tepan non belek nampul oncong wong pada kedana ora kali kesepanan desa kabeh edan ini jalan-jalan atas kajian warung apa tuh itu pas kumaha ceracun
dendenge mie rebuse janur gunung sakulon banjar patroman katingaren yo katingaren Kang Aep TN saya wong bagus kasih tekone Sor. Gunung ulah Gunung nyari. gunung-gunung digawe sawah yo mas Pinteran. Wah. Iya angel temen lakonan teh dede Obat. angel temen lakonan